Duh aing mah ieu teh kumaha atuh boga duit 12.000 encan setor Bang Emok encan meuli beas kumaha hirup teh di desa gini eueuh bantuan-bantuan acang. Aduh eta nya cedana meni eueuh ka dieu direk diajakan eta ka desa ka ditu tuh nyokot bantuan. Aing mah salaki hayang jamel uangnya coba duit yang harus jamel. Loba kahayang salaki teh rupa-rupa saya sih aku 20.000 guys segala kudu mahi kana nanaon nya lieur aing. Ning aya teh neneng. Cager, orang tuh ih lain cedana tuh di mana? Cengek gitu salaki yang sama uangnya. Meuli atuh, sama can gajihan. Di lain atuh di desa teh kumaha orang teh itu? Di desa teh nanti duit eta, duit bantuan teh di desa kumaha? Asa kaingetan orang ka desa teh. Ayo iraha. Ayeuna. Ayo tuh. Yuk. Ayo. Ayo, Cek. Ayo. Hayu Cek, arek ka desa teh ya teh. Aya kali praktekan Bu. Di mana? Tuh, Saubur nya halus. Hayu atuh hayu di mana sok? Mana? Aduh, Cek, ya Allah, Cek. Kita asam urat kamu. Cek. Tuh kunaon naon, Cek? Kolot mah teu Aduh, kumaha tuh berudang, Cek. Aduh. Mau jadi berat juga kebok. Aduh ya Allah. Di mana atuh di mana? Ayo. Pak urang teh ka desa ieu teh, moal tulus. Ayo mah ayo. Nah, eta ningali cengek kumaha? Oke deh, cengek. Aya satu di imah. Ayo kolot. Bi. Ieu cedana ieu labu. Aduh, aing mah jadi katempuhan. Ieu Ya berobat ya. Aduh, aing ieu mah ge meuni kieu ning eceum deui bantuan di desa kitu ece teh. Bantuan. Aduh, karunya teuing ya Allah. Ya pakai merah hutang. Ieu labu tingali misalah cenah. Urang jadi katempuhan tungtungna mah. Ieu jang berobat ya. Boga sakieu-kieuna oge. Ulah panjang mayat emo isukan. Tadi jebore ka desa, dia yang berobat we. Yang Jadi isukan ketempuhan. Isukan mah yang berobat eta. Mohon atunya. Heeh, gitu tuh nya. Ieu mah rek balik. Hati-hatinya kada bisa Ayo nya. Ayo. Aduh nuhun pisan ceu ya. Heeh. Dia salah transfer di gantian. Mau inget gitu. Loh, aing mah rasa jadi duit gitu. Semoga duit jadi terasa nyakeun duit deui si cedana aing mah labuh. Ampun. Suku nyeri deh. Cedana mah teu balik aing mah. Sugan teh heueuh rek ka desa. Terasa labuh deui aing karunya di keluargana oge di karunyaeun. Kunaon atuh sia? Usaha zaman ayeuna mah balik ini buat bacur. Ayo ka dieu Bu, menang duit urang ieu. Dicemana aku kaya. Benang we jelema teh zaman ayeuna ditipu.